para wargi kumaha daramang. Baik, kalau tadi itu ada fungsi. Alhamdulillah atuh upami daramang mah dina danget ieu simkuring bade ngadongeng anu jejerna sasakola situ bagendit. Cek sasakala mah asal muasal eta situ teh kieu. Zaman baheula di hiji lembur aya randa bunghar cida. Cik paribasana beungharna nyiranda teh estu lubak libukna sagala boga. Kakayaanana bro di juru, bro di panto. Nyiranda teh katelahna nyindit. Awakna jangkung rada ngeusi. Tapi sorana cempreng. Mun parang nyarekan bujangna atawa barudak sok laklak dasar bari sorana mata katorekan. Rupana henteu geulis kitu we seperti orang lembur nu sejen. Tapi lantaran perbawa kabeungharanana manehna asa panggeulisna di lembur eta teh. Sampai poe sana gawenana ukur midang nembongkeun papakean jeung perhiasan emas berlian anu sarua alus. Dahareunana unggal poe ngajabrog dina meja. Sanajan loba dahareun ge Nyi Endit mah tara daek barang bere ka batur. Salian teh eta paparentah kada gawe mah cerewet pisan ka pujangna teh. Wow. Ari buruhan mah hitungan pisan. Ku kituna ku orang dinya mah Nyi Endit teh katelahna Nyai Randa Medit. Wow. Dina hiji poe kaburuanana aya hiji aki-aki. Awakna begeng bari geus bongkok. Make duduk samak geus rawing. Lengkahna di barangan itek pakaianana rudin ku leuheuh. Eta aki-aki teh teu aya nu nganyahoankeun ti mana jolna. Ujug-ujug geus ngajenjen we hareupeun panto bari pok uluk salam kanu boga imah. Assalamualaikum. Bukan bumi aya linggih. Punten aki kumawantun jungkeun sangu sakedik mah lapar aki teh. Kitu pokna bari brek diuk dina emper. Barang Nyi Endit ngadenge aya anu pupuntenan bari rek menta sangu gancang bae makan panto. Nyi Endit ngabedega dina panto bari tutunjuk pok ngagorowok. Naon menta sangu nah kami boga dahareun teh beunang barang penta kitu. Lapar usaha atuh lain bara main. Nyi Endit pohara ambekna kadatangan aki-aki teh. Lin tutujuk musir tapi bari nyuntrungkeun aki-aki ti emper kaburuanana. Kaditu Endit montong datang ka dieu. Bari nitah bade ganana ngusir aki-aki ti buruanana. Aki-aki teu bisa kukumaha. Terus keluar ditungtun ku tukang kebon. Hatena pohara nyerina ngadenge babasaan Nyi Endit anu kasar. Ngusir asa kepuan pisan. Ambekna Nyi Endit acan leler rek kana itek anu nanceb. Serenteng bae itek dicabut bari dibalangkeun ka jalan. Tapi aneh bin ajaib tina tapak itek anu dijicepkeun teh bet bijil cai mancer ka luhur. Beuki lila beuki gede ngaburiau ti jero taneuh nepi ka ngagulidag minuhan buruan. Nyi Enditna pohara rewasna manehna gogorokan ka bujang-bujangna nitah nyocokan liang cai. Tatangga boro-boro hayang dulungan kabeh ge mupuas dabongana manehna ge taradaes tulung ka batur.
cai anu bijil tina itek aki-aki tia beuki lila beuki gede ngumpul ngabalong Dina tembong ngagul di tengah-tengah cai bari teu lepas ngagandong harta dembolan emasna. Tukung si Lila ni kaget ke tembong deui ngilut ti leulap ka jero cai. Eta cai nu terus ngagulidak beuki Lila terus ngabalong gede pisan nepi ka jadi situ. Eta situ nepi ka kiwari ka tengahna situ Bagendit nu aya di wewengkon Garut Jawa Barat. Abana tina dongeng ieu yen urang teh ulah sarakah kudu silih tutulung ka batur soalna urang mah jelema sosial. Sakitu na kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.